Baru grab yang ayam original. Catatan A, gak mau tahu sayurannya pengen dibanyakin. Biarin ayamnya sedikit juga. Asal sayurnya yang banyak. Guys, lupa deh. Favorit pisan gitu kan juga. Tapi yang lupa. Ceng, teh siapkan cenah sayuran cing loba. Iya, tadi. Nah, ini cuma pakai sepatu. Dia kamu dia nyekelani apa mesin sebetulnya? Pakai loba sayurnya. Yang loba. Baik yang rasa sedikit. Atau rek masukan sayur gitu itu kan tukang bakso. Saran sih ini teh mah. Mending mangga apa di bumi ge mah. Metu hese. Ngantau nepi ka dijadikeun usaha. Kayak beak deui we sorangan. Dia beli pakuket deh jeung sayur. Chicken. Aduh. Nya sore kumaha tuh, bingung. Dapat sabaraha? Pahiji ya. Ya. Kade ceng sayurna lo banyak, gak salah di siga bahasa eta. Mana? Eta udah dibita teu make sayur tapi ngaran di sayuran maneh mah. Nu nepi ka urang di SP geuning gara-gara maneh. Oh, namanya tuh tahu. Terus mun teu aja itu salah gitu. Pan sambil menjelama Jeung Islam nama teu masalah, jeung aing masalah nama. Serius ya. Enggak saja. Saya nyala aku kayak gitu. Eta naon? Mana yang itu kira-kira mana sayur teh? Oh, yang loba cenah. Itu sakit tuh oke. Ieu mah ngadoon siga meuli sayur dan meuli mie. Tapi ketika teh meuli kieu minangnya. Pernah disebut pandit sok seperti ini. Yang geus. Pas.